Aduh, aing kudu kemana ya? Usaha henteu. Apakah aing kudu liar nya aing rezeki ya? Duit tegablek. Duitnya sasabatang. Kemana ya rezeki nangan-nana ya dah. Gedengnya siatornya. Parah banget lah ku aing ya. Mudah-mudahan nih tadi na motor. Kayak mah bisa jadi mobil gitu. Hiji we asal ulah jadi talektor. Pusing aing. Guys, sing coba tah poin paraban. Jangan modal heula ya. Nah, aya si gua ya na ieu. Sugan manehna boga duit ya. Dan we gitu ngaranna usaha. Bismillah. Assalamualaikum. Salam. Set deh. Karena kapanggil deui ya. Tekes nukir doang. Barabe asal nukir datang ge barabe. Barabena kumaha? Masuk aya ujungna. Di mana wae maneh ieu? Hakarak nongtot geus bara taun ka dieu. Biasa, orang ngauprak-apruk. Ingat keneh henteu. Naon tah? Bareto panjanggi 2 poe nginjem duit, nginjem beas. Set. Heueuh nya. Bara tahun nyawa eta teh nyawa. Set nginjem duit 25.500 nya. Nginjem beasna 2 liter. Wow. Set heueuh. Ampura we ieu keur usaha keneh gitu. Sugan. Ai kitu mah kajeun di Ampura. Ayeuna ye pagawean teh anggar keneh. Angger bang ya. Bangsa korek-korecok. Dikorek terus dipacok. Beda hayam gitu meureun. Kita urang kudu disyukuri alhamdulillah masih kena bisa macok. Kade orang hideung macok. Set. Bagian Umar sama. Umar emang pangabegina. Karena mau ora hideung. Lain siwa ke naon ieu? Iya, tadi itu tuh pas sawah rek nampringan tadina teh. Poho sawahna nu mana? Buset saking balik heula ka dieu panas aya saung di dieu. Eta saking kulobana eta. Ya intina mah rarasaan mah henteu boga sawah teh, tapi hayang nampringan. Aduh, batur geus turun kolektor. nya. Jadi tadi teh apruk-aprukan di sawah teh. Lieur sawahna loba. Sudah sawah saking kulobana uyuhan teu patukeun ge nya. Tetep we urang teh boga hiji-hiji acan. Eta kitu. Eta bisaan deh anu boga sawah eta anu kuat. Hektaran kieu. Uyuhan teu patukeun ge. Ngopincan. Aya ngopi mah gitu. Iya kopi ya iya tah. Tadi teh rek di sawah, rek ngopi di sawah sehubungan ayeuna mah sawahna ge leungit. Jadi ieu we geus ngopi ya. Ngopi heula yang penting malah. Udud boga udud. Udud teh tadinya sasabatang wa. Kumaha cenah meureun ye. Nuhun teh mawa ka dieu mang mawakeun udud mang meudikeun. Boro-boro ieu mah. Nempong deui. Heeh, pas teu paham wae ah. Aya udud mah nyantai we. Eta ngomong-ngomong wis kawin. Ari kawin mah osok. Itu ari kapanggih. Tah, ngan kitu nikahna encan. Eta hirup jadi di laleuran gitu. Teu beda catering nya. Goblok ah. Rame-rame na. Bang Suri dah. Lanjut. Laleur kuat ka irung-irung. Duh, kayaknya laleur nu kuat naremplok ieu, Bray. Anjing. Nah, cenah ngade kabar jek batur. Maneh teh rek kawin, rek boga pamajikan. Gandaikeun kitu ge awewena, lobana mah embungeun. Eta kumaha tah? Iraha tah? Geus manggi poena. Nah, poe mah encan sih, nya poe mah aya poe Senen, poe Selasa, poe Rebo, kan pelebah mana tanu alus tah gitu. Yo kajen teh ge ulah lelengohan wae. Rumah tangga mah urang pan aya nu nguruskeun. Nah, tak gitu.
aya beas di aya nu ngasakeun, pakaian kotor aya mangnyeuseulkeun, ai peuting hes aya deungeunna. Nah, eta nya. Set Kudu teh rumah tangga. Heeh. Daripada lelengohan wae ka digulung laleur. Piplak tuh udah ieu laleur, buset bumbung deket. Catering ieu. Rampun. Ngopi heula ngopi. Ngopi lah atur nuhun ya, Di mana tadi tas di mana? Tadi biasa uprak-apruk dengan korek-korek cokanan. Korek terus dipacok. Nyatana ka dieu manggihan si Uwa menang kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kanan. Urang mah kopi mah sedia wae. Rezeki mati mana weh nya. Ngaran lagi hirup atuh, hirup. Usaha mah usaha kanan. Gal angger nu boga duit mah bos-bos mah ya. Ngomong-ngomong ya iya, itu kayaknya mah ya Wak. Naon deui ya? Biasa ari korek-korek cok makan paham lah si Waginya. Oh. Kurang ge malila yang ngomong-ngomong ge. Kita ngomong-ngomong si Wak. Arek ngeureuyeuh aya tuh. Lain maksudnya ngomong-ngomong malila teh. Terus terang weh ieu mah gitu nya. Heeh, maksudna. Ieu boga disimpenan keneh teh sih sakalian kitu jangan mari. Tuh, anu kamari geus 2 kali kamari. Miti heula. Terus jeung beas. Ya wajar lah ngaranna korek-korek cok ieu Wak gitu. Ngarti. Eta ka dieu moal naon? Ya. Mawa. Kebo itu set keur diupanan. Atuh. Ya, maksudna kumaha rek kumaha maksudna? Masak asbon deui Wak gitu. Mun aya mah ya kali bakara ke 40 mah gitu. Iya, buah nu kunci mah bejat. Kaspon wae gantian matahara. Gaspon teh digawenan naon sih? Bu. Ai Kopi heula inum tong mangkat-mangkat. Gaspon kana tuh 40 juta mah nya. ya mah Can boga beas. Eta tah. Nah, Bager banget. banget gitu. mantap. Urang atuh. Eta aya keneh tadi urang nyempol tadi dinya hiji. Wah. Tah nya. Tah, Buset, bener basir duitna di atas di sawah. Oh, Jadi, Ismail, udah. Hete itu kan itu kebote kan kudu di Paraban Wak. Urang saker meuli eta na parabna kanan. Teh keneh tah. Mana? Mana soek? Bolong. Lain kanjut. Eta eta maksudna. Keluar kabel lah urang beak meureunnan. Ya urang kumaha ieu balik ongkosna. Ya, iya kan 2.000. Heeh. Jadi mana kamari teh boga hutang berapa duit ka urang geus 45. 250 tah, 260 geus nya. Yuk, saya sekieu meureun kebo uing kumaha ieu kebo. Tah ieu keur kebo. Heeh. Boga beas teu. Tah ieu keur meuli beas jeung hududnya. Oh. Ah ieu ge 2 litereun. Heeh. Oh. Ieu geura balik ka ditu. Oh, atur nuhun ya. Kesalaman heula tuh. Heeh. Ada banget ka panggil budaknya bawa nama aya rungkat ieu mah. Katipu marulung ieu mah duit usaha teh. Lain sing bener. Kos batur tuh ngaur-ngaur jorami di sawah tuh. Sawah saha ge asa geus beres jorami daur-aur tagih ke jelemana. Gila goblok. Mantap balik.